waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun eta Ki Makmun anon garang-garana Cibarusah jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal tuh datang kadinya wow borok di dieu bude borok bilatungan di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula besok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar dieu ka juga gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita kita di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae teh nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toilan bilatung diasupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya Ki jak kiai lain banyak di ki bae gitu Ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka kayanya makhluk Allah menangieun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareunnya nana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareunnya lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang kadinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu Ki eta leho nang Allah oh nang Allah teh teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsunya na tadi kepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu ye deuk kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener ente dibere we gering 2 poe aju bae ente cai lah kadukun lah ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ye mau obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ieu deuk kumaha urang nafsu tah ieu babaro-baro hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhya bihi ilal hawa teh moal bawa pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek Tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali itu mah kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukula ada dicoba ku Tuan Syekh
mejennya nyana keur hees batokna dipiceun bleng bae kapirunan udah hees nyana biasa endek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah anu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana endek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tah urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuhan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali orang lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat ku kula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere encan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali guys, urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah-jannah gitu ulah guys. Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa aya henteu di kana nerakakeun gerger. Ulah saturut-turutna. Kudaya nu nungtu. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu hikmat beureut aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula menta doana kusaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh ceknya nanti sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuhan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya sule sok tunjuk jurhat teh sakura teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu
Perem. Betak, bentar. Aya. Eueuh. Perem. Kolbu. Renungkeun ku hate aya kolbu. Bentak, aya. Aya kolbuan kan? Aya. Di jero kolbu maneh aya duniaan. Dunia nu leungit araya kabeh. Mun anu kayak ngembalikan dunia geus benta tulung kan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji cek kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh kuku cuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu orenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pantadi ga titah ka Allah teh nu ngitukeun oh lamun bebeja kaji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing gejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapanang aing eta kiai jahanam teman makos kiai teu beres teh kiai kuari mah mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engke nyanangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu eta bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam teh kos kitu wah nu kos kitu Assalamualaikum Waalaikumsalam deuk mana abdi iya mas antren jadi mau pondok ke kampung pondok penis kali itu tuh aya pondok kiai aja pendi di situ bisa dagang karung saya di situ mah oh ulah kadi anu pondok mah tuh kadi itu di dieu mah henteu teh lah sapira dia ngajina ge letik teu endeup ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok kadinya
supaya jarah dijelema orangnya anak gitu lain jadi jelema ieu jurig ulah aya Tuan Syekh mah dikitukeun ge bu mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon sebabnya na menikmati karena kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu keur carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nya menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, jagjana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia iqrar dihareupeun aing cek Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar deuk ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang deuk ninggalkeun dunia jadi cobaan. Ketika orang ninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar deuk ninggalkeun makhluk deuk ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia deuk ninggalkeun makhlukna deuk ka aing. Ketika nek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid teu badak deuk jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing urang manuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asal ti isuk Habib Rojak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh urusan lasapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik can sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas sia urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong malulu pegbud gedena bohong pedagang pejabat gitu kayaknya mama
Ya nanti kalau kesorean jangan dianya. Bisa di kantong aing kabeh. Da bagus kada itu emang tengah bohong. Di tong keluar hahaha wae. Moal teu ku galedeg teh jelema. Nggak bohong ka pamajikan, nggak bohong ka anak teu meunang. Nggak bohong ka tetangga, nggak bohong. Tah, hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujana masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu. Je diangkatna dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Kapangijeng Allah teh di jero seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bed. Moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku. Komo ti hotel ka hotel ti moal aya. Moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya. Ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun. Iyalah ngan beda-beda engke tipeuna. Dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara. Eta tah keur usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Wabeh nu keur ngeuneunahan. Dibere usul ilallah na teh keur meujana manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan. Habib Rozak edan anyar. Tuh kan kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh, abdi nang Allah, masyarakat nang Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi kiri ka Gusti. Ya, isuk page toge bakal maut ka Gusti. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Rasul henteu usul ilallah. Atuh urang ge sebagai umatna, atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Ndek ka mana? Ndek kondangan. Ya mau usul ke Allah sih kos gitu. Dan bantak nah carana iyalah ku dihitung-tung ku guru mursyid. Nah ieu carana mahfudun bittabaiyah. Boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabaya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya nyeri dipiceun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajen gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atau Kangjeng Nabi Ayub baik ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh baturnya lingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge ca Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah. Tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor mio mang. Wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode
aya jelema anu kaduluna hehebatan we tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih tasugan bae ente nu eta atuh kama qala syair wallahu a'lam